Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Wilujeng sumping dina pangajaran bahasa jeung sastra Sunda. Alhamdulillah dina dinten ieu dintenan anu munggaran urang patepang sok sanaos masih keneh dina kaayaan usum sasalad Covid-19, sok sanaos masih dina pembelajaran anu ngalangkungan virtual, ngalangkungan daring, oge ngalangkungan media-media sosial anu sanesna, tapi pamugi henteu ngirangan kana sumangetna kanggo urang diajar. Lantaran anu namina nyupri ilmu mangrupi hiji kawajiban anu kudu dilaksanakeun ku urang sadayana di mana wae iraha waktosna bae, kumaha wae kaayana urang tetep kudu milari ilmu tina naon bae. Alhamdulillah panginten dina lawungan anu kahiji dina dinten ayeuna paripaos lawungan anu munggaran urang sadayana memang masih keneh ngumpulkeun karena semangat diajarnya. Komo para siswa panginten pamimisakeun aya sumping guru nu enggal atanapi dina pertemuan anu kahiji pasti nalika ditaros dinten ayeuna bade diajar moal ye dinten ayeuna pasti walarna teh moal tebih atuh Pak ayeuna mah wawanohan we heula, ayeuna mah perkenalan we heula supados akrab kitu nya. Sok sanaos kitu nya duka eta teh niatna memang hoyong wawanohan, hoyong silaturahmi da memang sae nya ku silaturahmi teh atawa memang eta mah keur nutupan we manehnana alim diajar tapi pun kumaha we niatna da meureun ayeuna lamun di emut-emut nalika urang niat hoyong diajar sok kalah kah tunduh, kalah kah lungse, tapi lamun urang niatan teu diajar awak teh ngadak-ngadak cengharnya, ngadak-ngadak sumanget, ngadak-ngadak eueuh we katunduh teh kitu nya. Mudah-mudahan kumaha we kondisina urang kedah siap sok sanaos teu aya niatan diajar tapi atuh ieu mah niatan urang we ibadah milari ilmu kanggo kamanfaatan hirup urang sadayana. Ya, panginten dina dinten ayeuna sakumaha tadi dicarioskeun lah lawungan anu kahiji mah urang wawanohan heula. Ari wawanohan teh naon atuh nya? Wawanohan teh perkenalan. Sateacana di dieu aya nu teu ngartos basa Sunda, aya nu sakolana ti luar Jawa Barat sumping ka SMA 5. Tah pami teu tiasa atanapi teu acan tiasa mangga urang sami-sami diajar sareng Bapak da panginten Bapak ge sanes tiasa tapi ieu mah urang berbagi we sasarengan etang-etang sharing. Mudah-mudahan aya manfaatna tina cariosan urang sadayana da lantaran upami basa Sunda mah diajar teh ku dianggo, lamun urangna teu dianggo mah nya otomatis basa Sunda oge bakal beuki ngirangan beuki teu aya kitu nya dina sari dinten teh. Nah, panginten kanggo ayeuna mah urang wawanohan wae, wawanohan anu kahiji panginten wawanohan sareng Bapak pribadi di mana saha jeung kumaha kitu kan sateacana. Tah teras engke wawanohan oge sareng pangajaran bahasa Sunda dina semester anu kahiji da panginten insyaallah sataun kapayun di kelas 10 bakal sasarangan sareng Bapak utamina dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, materi anu bakal diguar naon wae aya naon wae engke urang sami-sami diajar nya, urang sami diwanohkeun. Panginten anu kahiji mah urang wawanohan heula sareng Bapak nepangkeun wastapun mukmin Ishaq nenehna mukmin tempat Pinggu Melar Tasikmalaya 4 Februari 1885 padumukan pami KTP mah aya di Kampung Cipari RT 03 RW 03 Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Tapi insyaallah sadi dinten mah Bapak calik di Perum Geria Taman Sari Asri Kelurahan Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Enten lumayan rada tebih lah ka sakolanya, tapi sok sanes kitu biasana nu tebih mah sok rada langkung sumanget ka sakola teh. Nah, riwayat atikan Bapak kieu-kieu ge da kantos ngalaman sakola, kantos ngalaman ngora jiga hidup. Jadi ari ilmu mah tangtoslah hidup langkung luhung, tapi perkara umur jigana can aya nu bisa nyusul mah nya. Sok saha nu bisa nyusul umur Bapak urang taruhan lah di dieu nya.
Nah, panginten riwayat atikan Bapa nu kahiji, Bapa mah teu pernah ngalaman TK jiga hidup. Komo PAUD jeung RA nu karitu mah Bapa langsung ka SD, aya di SDN Sindang Jaya, lulus tahun 2007. Nah, nombereng C SD, dilajengkeun ka SMPN hiji Panca Tengah, lulus tahun 2010. Tah panginten di dieu lamun naros Panca Tengah jigana sapalih anu teu terangnya atawa aya oge anu urang Panca Tengah sakola ka SMA 5 ke urang wawonohan lah nya langsung tebih deui. Rengse ti SMP Negeri Hiji Panca Tengah ngalajengkeun sakola di SMA Negeri Cikatomas, lulus tahun 2013. Ya meureunan mangsa-mangsa putih abu Bapa dipendahkeun di SMA Negeri Cikatomas. Sok sanaos rada tebih ti kotaan tapi alhamdulillah ayeuna tiasa sarangan calik ditempatkeun di kota. Salajengna sarengsena di SMA Bapa ngalajengkeun nyuprih ilmu di Universitas Pendidikan Indonesia anu aya di Bandung, nyandak jurusan Pendidikan Bahasa Daerah atanapi Bahasa Sunda, lulus tahun 2017. Tah tos lulus kuliah, tos lulus sakola, uih deui ka sakola ka SMP Al Mutakin sareng SMA Al Mutakin. Janten ngahonor lah istilah namanya eta mah keur urang nerapkeun naon rupiah terus dipendahkeun dina mangsa kuliah. Ngawulang di SMP sareng SMA Al Mutakin ngawitan tahun 2017. Tah panginten dugi ka 2018 SMP Al Mutakin Liren lebet ka SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Janten kamari-kamari mah 2 tahun kapengker ngawulang teh 2, hiji di SMA Al Mutakin, hiji di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Alhamdulillah panginten kanggo tahun ayeuna mah Bapa langkung fokus ditempatkeun di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Insyaallah ngaulang Bahasa Sunda kelas 10. Pangintennya pamit aya parobihan ka tahun-tahun salajengna. Insyaallah dina sataun ayeuna mah bakal sasarangan dina pangajaran Bahasa Sunda. Tah eta panginten nyarioskeun pangajaran Bahasa Sunda. Panginten dibagi 2 semester. Sok sanaos sadaya pangajaranana atanapi sadaya materina aya 8 materi. Nanging ku ningali mangsa pandemi sapertos ayeuna mah anu 8 teh biasana diheureutkeun deui, dipadetkeun deui atanapi disimpen salah sawios bab anu sakentena rada sesah. Nah, dijantenkeun we aya 6 materi, 3 materi kanggo dina semester anu kahiji, 3 materi dina semester anu kadua. Tah dina semester anu kahiji aya naon wae materina? Hiji aya terjemahan. Nah, da ayeuna mah meureunnya naon-naon ge samemeh urang diajar Bahasa Sunda langkung teleb langkung jero deui pasti bakal diajar heula terjemahan tina Bahasa Indonesia kana Bahasa Sunda, tina Bahasa Inggris kana Bahasa Sunda jeung sapuratina da urang teh salaku urang Sunda meureun bising ke urang ngajak jalan-jalan ka mamah kaditu ka Inggris, ari mamah teu tiaseun Bahasa Inggris tah bagian urang nerjemahkeun ka mamah kitu nya tina cariosan-cariosan anu bakal aya. Nah, anu salajengna nyaeta aya materi dongeng. Tangtos ari dongeng mah meureun pada terang sadayananya da eta salah sawios kabeungharan sastra Sunda. Kumaha urang engke cara ngadongeng, kumaha urang milarian dongengna, ti mana urang bakal kenging dongengna kitu pangintennya. Anu salajengna aya kawih. Aya kawih teh atuh nyanyian-nyanyian anu aya di Sunda. Aya nu tiasa nyanyi di dieu atawa aya nu kantos juara pupuh misalkan, aya nu kantos juara ngawih Sunda. Tah insyaallah engke dina materi kawih urang baris diguar atuh anu teu tiasa ge teu kenging minder, teu kenging isin-isin da engke ge bakal sasarengan nya diajar ti nol, diajar ti awal ti dasar pisan anu tos tiasa atuh tah bagian ngaping rerencanganana sangkan langkung tiasa kitu panginten. Tah insyaallah rupina kanggo dinten ayeuna mah cekapkeun sakitu bae wawanohan atos materi sakilas kanggo dina semester hiji parantos kadugikeun. Ayeuna mah bagian hidup wawanohan sareng Bapa kitunya wawanohanana sapertos tadi ngawitan tina wasta. Ari wasta teh naon? Wasta teh nama lengkap. Kadua neneh. Ari neneh teh nama panggilan. Kade nya nyebatna neneh nganggo h. Ulah nganggo nu sanes papeujeul komo pamaget tah sok rada cunihin.
Wasta nama lengkap neneh, nama panggilan tempat pinggumelar. Ari tempat pinggumelar teh tempat tanggal lahir. Salajengna aya padumukan. Padumukan teh alamat urang calik di mana kitunya. Tanapi tiasa oge ku linggih, abdi linggih di Tasik, abdi linggih di Garut, sapertos kitu. Aya oge riwayat atikan, tang kehidup sebatkeun kantos TK di mana, kantos RA di mana, kantos SD di mana, SMP di mana, deui ka ayeuna we calik di SMA 5 kitunya. Salianti eta tadi hilap teu kasebatkeun aya kalangenan. Ari kalangenan teh nyaeta hobi. Kalangenan Bapa naon ayeuna? Bapa mah gaduh kalangenan teh resep we ngiring prasmanan dina nikahan batur kitunya. Lamun naros bagian naon kitu Bapa di nikahan keun engke bakal papendak deui, bakal wawonohan deui nya. Silokaning hirup. Ari silokaning hirup teh lamun dina basa Indonesia mah aya moto hidup. Naon silokaning hirup Bapa? Tah silokaning hirup Bapa mah sapertos kieu. Mun wani tong sieun-sieun, mun sieun tong wani-wani gitu kan nya. Kartos gitu. Tah ayeuna mah mangga bagian hidup wawanohanana cekap diserat heula we dina buku ngawitan ti wasta, neneh, tempat pinggumelar, padumukan, riwayat atikan, kalangenan, sareng silokaning hirup nya eta. Oke, dicatatkeun, didamelkeun biodata, lajeng dieusian ku hidup. Tah biodata anu etana sarengsna diserat, dipoto, lebetkeun kana tempat ngempelkeun tugas bahwa eta dina SPI, bahwa eta ngalangkungan WA Bapa engke diinfokeun deui nya ngempelkeunna dina naon. Kitu panginten kanggo dinten ayeuna mah. Nah, satecan dipungkas biasana orang Sunda sok aya tatarucingan. Naonna tuh tatarucingan teh? Tebak-tebakan. Urang kawitan lah ayeuna pertemuan ayeuna cik urang tatarucinganana saha nu terang ieu. Lamun urang nyandak mobil kedah nyandak naon? Jawabanana mangga pilari ku hidupnya. Wihan deui, lamun urang nyandak mobil kedah nyandak naon? Tos cekapnya. Panginten ti Bapa cekapun sakitu sarengsena nonton ieu pembelajaran munggaran lajeng dikerjakeun eta wawanohanana, direngsekeun pancena, lebetkeun kana SPI. Nangke sesana nyamber kanggo ngerjakeun hidup da waktosna kan sajamnya ieu nembe kira langkung aya 12 menitan kayak ku hidup dianggo ngaringsekeun tugas. Peupeujeuh teu kenging ditumpuk tugasna nya, langsung dikerjakeun bae supados teu asa diudag-udag ku tugas. Da ieu mah lain tugas atunya. Berenang tadi hidup nyungkeun wawanohan sareng Bapa, ayeuna mah bagian Bapa nyungkeun wawanohan sareng hidup. Kitu pangintennya. Kirang langkungna bilih teh mah aya kaprayogian sanes, teu tiasa didugikeun dina aplikasi pembelajaran, tiasa wae langsung ngontek kana nomor WA Bapa. Dicatatkeun mangga nomor WA-na 0822 hiji 4 genep hiji 845. Nah gitu mangga di WA wae kade diemutan dina nalika urang nga-WA ka guru sanes Bapa hoyong dipihormatan api kumaha minimal nalika bade nga-WA teh aya salam ngawanohkeun diri da geuningan kitu teh asa angkatan Bapa jol aya nu sok assalamualaikum Pak ini tugas saya, padahal teu sanes teu ieu nya nyanjeunten nalika urang bade nga-WA teh ucapkeun salam, nepangkeun saha, terus hapuntenna bisi ngawagel, teras we dugikeun pamaksadan urang, dipungkas ku ucapan hatur nuhun kitu meureunnya. Mudah-mudahan urang sadayana masih kena dipaparingan waktos, masih kena dipaparingan rezeki ku Allah Subhanahu wa taala, tepang deui dina lowongan anu salajengna. Kanggo dinten ayeuna dicekapkeun sakitu bae, hatur nuhun. Urang pungkas ku aosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.